waratan titis waris ini bahat jalan larangan kekapian kesan mandi kami sepetahunan membaruncang di anu sakiwaring rek buru-buru tujuh ngaliwat ke pajajaran bohongan hayang pulang anti dengan parung dengan jeung musik napangan cikan sapun rasul kerun kaya Prabu Silit nomor badi pajajaran pangauban sewesiwi gelar di tatar Sunda bukan nebarkeun wae